Cepot. Loh, non teh. Naon? Sampurasun euy. Teh. Syuk. Uluh. Bapak. Oh, itu dulu. Rombongan di Astina dulu tuh. Rek naon Kang? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Naon ja? Ningali Pak aya tuma. Wah, Tamu gitu. Nya tamu. ulah dibandingkeun. Tamu teh mana? Gastina deh. Hah? Gastina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, waduh lamun ningaleut amoing. Ulah kaget euy. Ulah kaget. Iya winang naon? Amuing. Ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti Astina nya. Hang nuhun euy. Semakaturan rawuh cageus leuwih Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mendewek teh Bagong. Hanu cageus leuwih Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegik. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek nyebut cedit, meureun tunggu cegik. Semahaturan rawuh sepuh nuhun euy. Jangan euy. Saya aja hibar seuh. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping lah. Bot. Tiam di doloy. Ngomong. Teuing aya keun disolenang kene ta inongna. Oh cicing tenang. Sareng sah loba man. Baktos cenah kasepuh ti Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Keur kumaha parena di Lebak? Nah teu ngalangkung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh kada teu terang pare awewe na abdi mah. Apaan pare mah digambarkeun ada dewe Sri. Hah? Sri apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sereh. Goblok si cepotnya. Tong dilawanan atuh bari nage. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. Eta ku sarwana atuh. Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning
di jalan pepangihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ini ngomong teh manya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mange barang di menak ku urang kana tak di punak beleguk tamato atuh sia teh kawina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah hanapun sirah punuk sama ayo punuk mau dicarekan batur geuning urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ieu teh di halitahan atuh maksakeun maneh ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling dituding jeung belenggu ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana diberewekeun teh soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh sia teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali teh goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh awalna can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali belenggu ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali jeung lila nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele mah beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih masa bangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh bagi dia teh bagi jalan rauh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat jang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tariuda manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh
Semar euy ulah kaget euy lu muni ruas da Wah, aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah supingan wartawan. saperkara hayang pangi datang ka dieu teh euy sumuhun kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kejadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunjleung masyarakat nagara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek korupsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek ngakanan jelema jararahat nya hasil tatanya ti paranormal bakal negara waluya bakal salalamat syararea tapi Raja Astina kudunya kahiji pusaka hari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolendangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kakayaan 7 paturunan moabea Wah. enong ha iya enong iya sih ha eta nah boga sabariji sering candu gitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy Datang ka dia kita enong. marukana teh didatanyakan ngagadeang dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan Capek. Kaibunan. Jumuh jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan eta nu jadi udagan Nu diaksaraan. waya naon Nu diaksaraan. eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sing Aisyah aya nu masihan artos teh sup pamana Aksesoris namanya. aksesoris Masihan wajib betul. pantatangga teh teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib ranginang bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah iya Kan dibawana kana ojek gitu. tah dek dibeli eta teh ya jualnya bah Jangan naon. buru-buru Pak abdi hayang HP rek SMS-an Pak cukup halo na telepon tadu kitu yang nih Aduh. nah da HP maloba dijingat dinyata gen patat geuning ngagarantung barodas tape tama euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueuh sia di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh teh Jauh-jauh. aponya haji apo aya apo mempergi nyeupah apu tah mah ai apu mulai minantu bah umri apud tah mah hari apud mandi-mandi digebung urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun coba deui meureunangkeun antep
impun masuk dipakai iya gini upan pergi dengan mujair lukut sama mana jauh kena impun kena lukut jauh atuh tidak impun ya kana ampun euy alah ramai aduh mangga cenah make jeung kedah ditukeran sagala nun ha dibikan ih demi katang terman negara mah bujeng hingga ka Enong jisim abdi bangga ikhlas soleh gini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah yang teh cedit geuning eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh ka bina-bina heuh syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawatos teuing proyogi ieu Enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun simkuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda dah ngomong hiji-hiji nak lah. Ada di aksaraan MU. Bade dibuka punya ada izin. Lain, nama ke izin. Bisi ngoceak dari paku, jadi. Dipaku. Hor, tina naon bahana si Semar, tina kai Al-Basyah. Nah, tete. Alah, ampun. Bilih ieu mah bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ieu Enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pun lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba atuh cinggala lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh kulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong ya gitu lin ya ada ucing mah jauh-jauh ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin oh bro jadi ya tadi bikin mah sumuhun mangga sok atuh anger Citrayuda bawa ka jauh bagja nu taya papadana penastik kersayang tumampara ieu Enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citrayuda ngadak-ngadak ngablesat ka awang-awang lu dulu itu nah amuing nah ya entong nah saya teh koplok sakina teh ridho mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan ka aing reka guna-guna dek ngadu ilmu ka aing tejo loba Kurawa teh sia kuraja 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyao meureun teu ridho eta mah nya teu ridho teh sahana mun eta Enongna nu gablegna sia teu ridho mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka deui dipae aswata macana ka dieu aswata macana ka dieu. Hei keluar semar keluar.
aya tuman kolot eta didengke nepi ka hare-hare. pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong Jauh ka jalan teh. di mana belana kalau jadi bapak Mana letakna ka nyaah teh? aya nyarita kawas nu heueuh rek bela rek kanu jadi kolot aya buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula Oh panasan. Mandalenge teh. mikir lain heuleu Aduh. ngomong soal agama sia ngejedong bae semua haturan lawu syun semua haturan lawu suka tahu jelema dinya cing Asep Abimanyu anu kasep anu beger naon iya lamun ini tinitan ulah mawa jelema eta sok apes aya kasepuhan ieu teh duh wilujeng tepang atuh sepuh wilujeng sepang ada kolot maneh ya bos sepuh kaing bejana sia apa dina zaman Ramayana kan tenana oh kalau sia aing mah apa teuing da eueuh anu di eueuh nu hade kumanehna mah nyebutin cep heeh walaupun kang eueuh dawala dek eta ngomong hareupeun manehna mah marina ge atuh jempe da ceuk agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok pi pasehaeun kasep Allah nun keur naon dia wayah dalem teh pamilon ti Madukara ti Amarta pamilon leres ngeunaan milarian Wahyu Cakraningrat kumaha aya hasilna ningakeun dikersakeun kaula teh parantos padu duaan sareng eta Wahyu Cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal parantos ngawangun oro-oro ning baran loro lain horo doraka ka kolot kitu Pak Haji ini mah cece geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang bisi teu apa eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nya eta Mandrakomara wayahna eta Wahyu anu geus ngancik di hidup teh cabut deui pikeun anu jadi lanceuk ari sababna pangeulana nu kancikan Wahyu lintang ti Mandrakomara wayahna hidup kudu ngelehan maneh sabab itu Mandrakomara ayeuna keur ceurik ngabanginging lamun teh mah ayeuna eta Wahyu teh dibikeun dina harti eta budak pakalara jeung tungara malahan bakal kagegeloan kituna kasih hidup majalma nu sabar tur tawakal eta Wahyu pikeun ka tuang raka gerak bijiekeun deui tina wujud hidup gerak pikeun ka tuang raka iya naon kedah kumaha ngaluarkeunana ieu Wahyu Cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris
tiasa pisah tadi gepan parantos ngawangun loroning tunggal kedah kumaha jeung babari kumaha ai wahyu cakraningrat teh asyupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup ya kanu hirup mungkin kanu paeh mah paling bilatung tak geuning ngarti carana wayahna eta wahyu supaya ngencar di tina wujud dia teh kudu ngalewatan heula paeh sakedeung cing inget kana ayat-ayat pangeran ke di mana geus dipaehan bakal dihirup deui jadinya mawana teh nu awam yeun tah agama katarima kudu awam jilaka we geuleuh ka batur ngewa ka batur keur kepentingan diri pribadina mamawa ayat geus sok Cilaka. ayat pangeran dipakai kedok bari padahal hatena dengki wah cilaka teh jelema teh mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur cilaka teh euy Bahaya. seseur teh teh kumaha kira-kirana ampun yang hoyong marek dipaehan di kumaha sakedeung mah lila Asal geus keluar. kumaha cepot ieu teh yang tong sok kitu punten tua gan gan aula manggarela sedap punten gulan kayak itu naon naik pipiluan sia teh sanes bade pipiluan abdi mah punten gan sok lauk buruk milu meja piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keuneu abdi mah eta kekesernya hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun karena beungeus salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku sim kuring ieu teh eyangna deuleu Yang sah. ya suata masa kedeung deui di istrena jadi pejabat di negara Astina Kan baik. jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%. Maklar seni. Ampun panuhun kulan upami salira bade nyanak wahyu cakraningrat anu parantos ngancik ka Bajung Meraga Sukma ieu ka Dunungan Sim Kuring sami sareng bade maehan Dunungan Sim Kuring ta Sim Kuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tanggung jawab ta abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabaya anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk Gajah Meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula aswata mah nangtang gelut aswata mah nangtang gelut nangtang gelut can apaleun anak aing aswata mah terang tuang putra mah aswata mah anu kapungkurna mah geuningan nyusut lehot teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh wirang aing kitu ulah panuhunna ulah bade ganggu di podaran sia ku aing ieu teh pejabat Astina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean
Ojo lali. Ojo. Nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun salaku panita, sumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu diamarta mah adil teh keur sararea. Berata. Salira ngahina ka sim kuring teu naon. Tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara. Ta ieu teh andalan rakyat teh. Kamana karep siling abong kena cepot ulah camplak teh. Aya mah da abdi sareng dorna. Salira ulah camplak so teh. Ade abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding. Goreng aletet. Nya da wala. Urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor. Gerakan olahraga. Goreng. Abong kena kanu sang. Bango sangsara da wala. Jangan. Kajelema rib. Sang bango jangan. Abong kajelema eutik. Lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun prank. Tah eta mah bener. Jelas. Kaing sia mah goblok. Entong maka jeung diantar asup tewak-tewak. Kurang ngajar sia. Iya. Ngan beda reng-rengan. Itu eleh berseka. Itu eleh berseka reng-rengna alus tapi ieu mah tempur. Iya. Ieu mah kukutan Pak Haji Apo, ieu mah kukutan Hoan. Ti Holis. Iya, prung tanya.